Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Muhammad mu'minin wal muslimin jurnal maqamal waliin isfa'lana fi yaumiddin. Ya Allah Rabbul Manan abdi niat ngajarahan jarah kakasina Tuhan mugi hasil pamakasadan pamugi rombongan hatena dibersihan jauh tina pamusrikan singkeng engka berkahan rombongan jarah wali mugi diraksaku Gusti diraksasi yang jeung wengi dina sagala cocobi hadis Nabi tos katampi jalma nu hatena suci niat jarah kawali sami jeung jarah ka Nabi mugi ku berkahna jarah doa hamba diijabah keluarga sing sakinah mawaddah sareng warahmah sadaya anu jarah sing enggal angkat ka Mekah sing tiasa ka Madinah wukuf di padang Arafah mugi jamaah sadaya supir sareng kanu ngaturna nu dina bis langkung jaya dosana sing dihampura dijantenkeun jalmi takwa di dunya jeung akhiratna nu dijanjikeun Gustina sadayana lebet surga mugi ieu perjalanan aya
dina perlindungan, dijantenkeun kahadean, dipayuneun maharaman. Ya Allah Rabbul Izzah, dumes abdi ka Gusti, ku karomah para wali, salametkeun diri abdi. Hamba ngaraos rumasa ieu hirup serdosa, pang-pangna ka indung bapa, henteu bisa males jasa.